Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-qismul awwalu ari ieu eta bagian anu kahiji fil adabi dina ngeunaan adab-adaban. Adabul masyi ari ieu eta adab-adaban lempang. Inna lil masyi sayaktosna eta tetep pikeun lempang naon adaban aya adab. Yajibu wajib alaika ka anjeun ayuhal waladul ajizu he budak anu mulya. Naon anta mala yen migawe anjeun biha kalawan adab. Litas lama supaya salamet anjeun minal aza tina pilara. Wa ta'isha sareng hirup anjeun muhtaroman halna anu dimulyakeun bainan nasi di antara manusia. Antu qaddima hiji yen kudu miheulakeun anjeun rijlaka kana suku anjeun al yusra anu kenca inda khurujika nalika kaluar anjeun minal baiti ti imah. Wa taqulu sareng ngucapkeun anjeun Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Tawakkaltu tawakal abdi 'alallahi ka Gusti Allah. La haula teu aya daya dina nyingkahan maksiat. Wala quwwata sareng teu aya kakuatan dina ngalakonan taat. Illa billahi angin ku pitulung Allah. Allahumma ya Allah, inni sayaktosna abdi. A'udzu etanya lindung abdi bika ka Gusti. An aldilla kana yen sasar abdi. Au udalla atawa disasarkeun abdi. Au azilla atawa tisoledat abdi. Au uzalla atawa disoledatkeun abdi. Au adlima atawa dolim abdi. Au udlama atawa didolim abdi. Au ajhala atawa teu nyaho abdi. Au yujhala atawa henteu dinyahokeun saha alaya abdi. Au abaghi atawa lacut abdi. Au yubgho atawa dilacut saha alaya kuring. Wa antamsyiya sareng yen lempang anjeun pinap nafsika dina kamangfaatan diri anjeun au ghairika atawa lian anjeun. Wala tamsyi sareng ulah lempang anjeun lita'mala karena migawe anjeun maksiatan kana hiji maksiat. Au litadurro atawa ngamadaratkeun anjeun ahadan kasalah saurang. Fa inna rijlaka karena sayaktosna suku anjeun kasa iri a'dhaika eta saperti sasesana pirang-pirang anggota anjeun. Amanatun eta amanat indaka mung dideukeuten anjeun. Wa satashhadu sareng bakal nyaksi ieu rijlak alaika ka anjeun bi a'malika kana pirang-pirang amal anjeun yaumal qiyamati dina poe kiamah. Kama saperti perkara qala nyarios saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Yauma dina poe ieu tashhadu bakal nyaksi alaihim ka ieu kaum naon alsinatuhum pirang-pirang lisanna itu kaum wa aidihim sareng pirang-pirang dua leungeun bima kana perkara kanu anu bukti ieu kaum teh ya'maluna eta migawe kabeh. Wallahu a'lamu bissawab.